Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur yang panjangkeun ka Gusti Nu Maha Kuasa. Dipantos paling rahmat nikmat sareng kesempatan dugi urang sadaya tiasa kempel dina ieu kesempatan. Dina kaayaan sehat walafiat. Beri pika hormat Bapak Ahmad Soleh Esum sareng sadaya rencangan abdi dina ieu kesempatan sim abdi bade ngaduwikeun piantara ngeunaan kawani. Hiji sifat anu penting pisan dina kahirupan urang sapopoe. Kawani teh hartina boga hate anu kuat pikeun nyanghareupan sagala kaayaan. Boh kaya pamahalan atau napi cobian. Sok sanajan hese, sok sanajan sieun, gamil kaulnya moal gancang pundung, moal patina tanggung jawab, serta wani yang harapan konsekuensi tina naon nu dilakukanana. Sapopoe barudak contohna dina kahirupan sapopoe, budak sakola kudu boga kawani pikeun ngajukeun pertanyaan lamun teu ngarti kana pelajaran. Kudu boga kawani pikeun ngomong bener, sanajan ari bener teh kadang mata pika hariweungan. Kawani oge pikeun dina nyobaan anyar dina nembongkeun kamampu sarta dina ngajaga prinsip hirup anu hade. Tapi urang kudu ingat, kawani beda jeung ngalawan atawa kumaha sorangan. Kawani henteu sarua jeung pongah atawa teu mikirkeun batur. Jalmi anu bener-bener boga kawani bisa ngandelkeun pendapat kalawan sopan, bisa nyanghareupan kritik kalawan bijaksana sarta daek narima kasalahan lamun eta jalmi teh lepat. Dina zaman kiwari loba pisan tantangan pikeun boga moral. Media sosial, tekan nanti babaturan atau kritik kolotna, kebingungan ngeunaan masa depan, kabeh eta meryogikeun kawani pikeun bisa netepkeun pilihan hirup anu bener. Lamun teu boga kawani, urang bakal bisa katarajang ku pangaruh goreng, milih jalan salah atau sieun gagal nepi ka teu daek pisan nyobaan. Ku kituna, hayu urang babarengan ngawangun kawani dan diri urang, kawani pikeun nyobaan, kawani pikeun gagal, jeung kawani pikeun bangkit deui. Urang we kudu nyontoh ti para pahlawan, ti tokoh-tokoh anu atos ngabuktikeun yen kawani teh bisa ngarobah kana kahirupan di masyarakat. Pamungkas, mugia ku ieu biantara urang sadaya leuwih ngarti jeung miara kawani minangka bagian tina kahirupan. Sifat kawani teh henteu datang ti lahir, tapi bisa diajar jeung dilatih asal urang daek usaha jeung yakin kana kamampu sorangan hapunten bila aya kekirangan dina ieu biantara abdi ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.